La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikumpulkan baheula kula adik-adik kula terus jeung kakak-kakak kula baheula teh sering ku Abah Al-Magfur cak Abah teh mun Abah paeh nya mun Abah paeh geus henteu kudu dihaolan Abah tuh awalna kos kitu kuburan ge asal ulah katijaku kebo doang. Kang ibu teh piraku teh dihawalan kos Muhammadiyah bae. Seri geus lamun deuk amat mah ulah nyeun repot saria bae nya eta teh ye meuli endog atawa meuli bandang hiji geus kos kitu ieu cak Abah almarhum. Begitu maot Abah almarhum ieu luar biasa pemimpin guru urang Al-Magfur lah Abah Uci pada saat itu. Andai kata dipanggilan para alumni, andai kata didatangan para muhibin pada saat itu, meureunanan bro juljol jelema dararatang marawat. Tapi naon cak Al-Magfur ulah henteu ieu mah deuk urang-urang doang dikumpulkeun adik-adik jeung kakak tetek titah ieu teh nabung aya nu 100.000 aya nu 200.000 jang ngahol tek be masyaallah yang celengan tek be itu kabeh ieu teh Haji Jalal Haji Uus Haji Im panghesean teh cenah mah teh baheula angel cenah mah angel tek be awalan pertama teh henteu mencit ke boh hiji-hiji acan teu. Awalan pertama henteu mencit ke boh. Milu naon. Teu kabeuli. Kami teu kabeuli sakeluarga teh geus ka. Teh ieu seserian guru urang Al-Magfur lah ieu nu asli tah. Ieu nu aslina teh kos kieu teh taun hareupna. Al-Magfur lah teh geus ka haji meuli hiji. Haji meuli hiji meuli khusus ka haji be encan aya sasaencan teh be mencit be aju kula mah tukang manggangna doang atuh dia tuh kula ditugaskeun titah mencit di lapangan atuh geus kula nyokot daging nu etana asal manggang dak geus bawa ka dapur teh teteh kula ngaur mamarahan piraku hiji sakieu-kieuna orang beak dipanggang sapotong. Indah luar biasa Masya Allah terus be laju itu ya urunan saeutik terus baru mulai tahun katilu kula iluan satengah sapingping jadi maksudnya teh ya pelebah ieu teh pelebah manan meuleum henteu nyokotin ti guru gitu maksudnya tah jadi geus meunang 5 tahun hawalan kakarak 2 siki iya Abah almarhum teh luar biasa tak kos kitu teh seserian lain urusan hawalana ajarana nu ulah dipohokeun mah mantakan Al-Magfur lah selalu ngomongkeun ieulah ajaran Abah eta nu sangat luar biasa Masya Allah terus kadiekeun ngaramean anu sangat luar biasa tikir zaman Al-Magfur lah kene geus mulai berpikir geus rame teuing toh ieu teh nya heueuh cakul terus riweuh nya heueuh tuh geus mulai yuk make ajaran kolot urang baheula deui ieu teh di ditu didoyong eta sataun aya haolan geus 4 kali teh beku Abah diringkes sakali bae hijikeun maka ngan ngahiji-hiji doang di dieu baheula teh aya Abah Haji Sidik aya Emak Ilot dihawalan teh cak Abah teh geus lah asal deuk puasa bae urang teh ngariung ngahawalan eta jikeun geus betah jeung santri tuh maka
ieu mun kuari ieu teh terus be ye al-magfur lah ieu teh memeh puasa berarti kan saminggu memeh puasa abah kula saminggu mantas puasa mantas Ramadan ya kan tos lebaran haji ibu kula laju aya haul tuan seh geus 4 encan aya Rajab jeung muludan genep berarti kan terus atuh eta ceng-celengan beak bang lain etana sedangkan pan kuari mah ieu geus rada modern asal aya hawalan be seragaman eta pan eta mahal tapi aya seragaman nah teu ieu keur jabar al-magfur maka ieu kuari alhamdulillah betapa luar biasa guru urang anu sangat luar biasa mudah-mudahan urang dijadikeun ieu teh ya murid guru urang amin ya Allah ya Rabbal alamin kula mah kieu doang jadi supaya ieu teh ya henteu terlalu melebar jadi haul ibu kula anu biasa namantas lebaran haji ieu bakalna dihijikeun ke jeung hawalan abah kula ba'da fitri nah jadi geus ngahiji be di dinya ngahiji nya haul abah kula nya haulan ibu kula terus gitu tah ieu teh ye ji kiai pan teu akur bulan atuh kajeun malah mah ieu teh al-magfur lah abah Haji Opang anu maotna di bulan Muharram sarua dihijikeun ka dinya al-magfur ieu teh teteh kula ieu teh Hajah Hilmiah nu maotna eta teh dina bulan ieu mulud dihijikeun di kadinya teh laju kakak kula nu di Jawa ge Mas Haji di kadinyakeun teh lamun kakak kula Abah Hiji Hibidin maot kadinya di sarua Kang Hiji ih gore ieu teh kan ngobrol musyawarah ieu cak kakak kula ieu Abah Haji Bidin Abah Haji Bidin teh ya hasil musyawarah teh bener engke ka haji ge lamun paeh di dinya bae cek teh bulan naon bae cek teh atuh kula seuri atuh ulah waka paeh gaji cek Kipu Doli mah bawa ka lapangan Haji Pendi mah balangkeun dia mah ka rancak tuh jadi iya teh ya deui di samping dihijikeun iya teh ya geus bende keluarga doang paling tatangga jadi nu jauh teu kudu ieu mah geus sangat deuk disederhanakeun anggap eueuh deuk acara keluarga doang geus acara gede mah di Cilongok teh haolan ngan 2 hiji haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani kedua haul guru besar urang al-magfur lah Abah Juci geus ngan 2 jadi haolan ibu kula haolan abah kula kabeh anggap eueuh tama deug gariungna kula doang bakalna terus kitu Haji Pendi ge moal ilu puyang nya namanya nyokotan berkat bae teh ieu aja baik bae ieu teh bada lebaran teh kos kitu tah ieu teh baik bae urang kan nu penting urang ajaran guru-guru urang ulah urang katinggaleun kajaran al-magfur lah Abah Uci ge ajaranana meunang ti abah-abahna artin bapak kula berarti kan tuh nah Abah Haji Pendi jadi geus teu kudu urang ngarobrolkeun waduh haulan dinya teu kudu teh be urang teu kudu riweuh teu kudu capek teh be karena ketika kula musyawarah jeung gue jeung duduluran kula geus capek teuing masak dimasak deui jadi bakal teh ya dihiji-hijikeun ngan sajen dihijikeun ge tanu bada ieu teh ya hawalan abah kula teh ya acarana sangat disederhanakeun ngan keluarga doang
keluarga doang teh be Haji Iim geus siap nyumbang bandeng 10 kilo 10 kilo Haji Jalal 9 kilo Haji Pendi nu ngakanan nanya nah Masya Allah ya mudah-mudahan orang ke araku gitu ya amin ya Allah ya Rabbal alamin ta Masya Allah iya obrolan anu sangat luar biasa ya jaatupan kula waktu keur maot Abah Almaghfur teh umur kula kakarake 27 harita encan laku encan laku teh geus nyaho nah ieu teh loba obrolan ajaran Abah teh di guru urang Almaghfur Abah uji jadi aya nu kula nyaho langsung ti Abah aya anu bahkan lain aya lolobana ieu dongeng atawa kisah ti Almaghfur kieu sok digerokeun karumpul kula adik-adik kula kagak nyaritakeun Abah teh baheula anu teh beungeunaheun jasa tiis luar biasa tiis